menirudet ari gaul jeung anu gableg hodang tutut kasaingan saeutik jamut rut nempo aing senang saeutik baketut mono biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah komo lamun ningali aing beunghar baladageun. Ye, ontohon, ceuk saha takdir teu bisa dihindari. Hari mikir, lamun maneh hayang loba duit digawe, lamun maneh mau capek sare, takdir anu teu bisa dihindari mah iwati takdir teu kuat hayang modal. Baladageun. Ye, mending keneh boga salaki anu penghasilanna 100.000 tapi dibikeun kabeh ka pamajikan daripada boga salaki penghasilan 1 juta ngan dibikeun saukur 100.000. Lain masalah nominalna tapi masalah kepercayaanna. Lamun maneh eta dibikeun kabeh ka pamajikan geus sidik eta rumah tangga bakal awet, tapi lamun maneh loba bohong keur naon atuh fungsina maneh kawin. Bener teu? Baladageun. Lieur-lieur ku sorangan, ripuh-ripuh ku sorangan, capek-capek ku sorangan. Matakna lamun hirup masih kene lieur, masih kene ripuh, ulah sok adigung ka batur. Baladageun. Aya roda ditanjakan katinggang ku bangbung jengkol, aya randa gogoakan katinggang ku hulu kokol dor. Cek keur diomongkeun itu ku tatangga, keur digibahkeun ku tatangga. Dengekeun. Aing sabar bukan berarti aing lemah. Aing cicingeun bukan berarti aing eueuh kawani. Aing teu ngomong bukan berarti aing teu bisa adat-adatan. Tapi cicing leuwih elegan tibatan kos maneh. Loba julid, loba iri dengki, bari jeung eueuh kawani. Buktina eta ngomongkeun tukangeun. Bener teu? Baladageun. Ye, geus kolot kieu mah lain eueuh kawani, lain teu gede kawani. Lamun nempok batur jahat, munafik, manipulatif, haus validasi, osok ngahina jeung ngarendahkeun batur. Sakapeung mah sok hayang nanya, ari anda sehat kikituan teh? Teu katega eta biwir ngucapkeun kitu ka batur. Baladageun. Panggenah-genahna jadi jelema beunghar, loba duit mah ieu. Edek indit makan-makan tinggal bring indit. Edek indit jalan-jalan ka mall tinggal bring indit. Coba ieu anu boga gaji pas-pasan kos urang mah belum cukup keur mahi sabulan ieu keur rasiko. Loba dipikir, bisa wae ayeuna urang jalan-jalan makan-makan, bisa wae urang mawa budak ieu sakitu lobana ngabring ka mall. Tapi urang teh dipikir heula, lamun ayeuna urang jalan-jalan jeung makan-makan, sang tantu urang isuk pageto bisa dahar. Baladageun. Lamun urang penjahat mah, urang bakal narima karma. Tapi lamun sabalikna, ingat karma mah moal salahna. Baladageun. Ye, lamun hirup maneh embung bermasalah, hayang loba jelema anu resep ka maneh. Prinsipna mah hiji, ulah jadi sempuni kan itu kan ieu. Paham? Baladageun. Anu lalintung nu arageung dagingna lamat sakedap deui lebaran haji ulah waka dikaluarkeun ulah waka diabur pilih Pak RW salah newak besti obat meledageun. Yo cek saha geus kolot teu meunang lip sync teu meunang joget teu meunang nyieun video. Aturan di mana eta? Lip sync joget nyieun video mah teu budak ngora teu kolot. Teu aki-aki, teu nini-nini. Nu penting boga HP, boga duit, boga kuota. Cer, ayeuna kolot bisa nyieun video lip sync. Nu ngora mah can tantu nepikeun ka kolot bisa lip sync nyieun video. Bener teu? Baladageun. Ye, teu jeung duit mah angger sia teh masing jeung dulur oge, lir ibarat sangu sesa. Diremehkeun. Baladageun. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang. Keselnya ningali aing tenang. Ye, aing nu dipikiran ku sia. Sia nepikeun karela mati-matian ngajatokkeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Hak anda. Baladageun.
Yo, urang lieur stres boga salaki heuras hulu mun ngelehan kudu dikumahakeun ece. Yo, karana ge rumah tangga pasti bakal repok, bakal pasea. Lamun salaki jadi seuneu, maneh jadi cai. Lamun salaki jadi panas mentrang, maneh kudu bisa iuh. Yo, dengarana ge rumah tangga kudu seiya sekata, sehidup semati, susah senang babarengan. Jadi lamun salaki heuras hulu, maneh heuras hulu, jadi heuras babatok duanana. Anu salaki bakal dibenerkeun. Jadi tong loba omong jadi awewe mah, tong didenge. Yo, ulah sarwana. Da moal bener sarwana mah. Nu penting mah awewe mah duit we lah. Tong loba omong, tong gandeng, nikmati we duitna. Kalau dagu. Jauh-jauh meuli seblakna ka London. Padahal mah lolobana di Indonesia. Ari update di sosmed menikah hedon. Ari kana hutang najol amnesia. Caca, kata-katanya dong. Lalaki anu teu udud, teu mabok, jeung teu boga awewe, eta mah lalaki nu teu boga duit. Bener teu? Meledakeun. Aya roda ditanjakan, hati ngangkuk bangbong jengkol. Aya randa gogoakan, katinggang hulu kokol. Teknik, beda teknik. Beda guru, beda ilmu. Beda mekanik, beda teknik. Lamun beda pasangan, geus pasti beda goyangan. Teu baledageun. Ari hees dinu ngora, ari tempo dahar dinu kolot. Jengkol ngora, jengkol kolot. Ari hees dinu ngora, ari tempo dahar dinu kolot. Aya piring dina jerogot, tempo gering mah anger balik deui kanu kolot. Bener teu? Baledageun. Oh, berang baseuh, peuting baseuh da. Moca moe cangcut moe. Ari ngomong ka batur dulur. Ari ngomong ka batur turunan. Waduh, ieu mana dulur, mana turunan, ieu mana saudara teh ieu. Tempo lebaran mah unggah-unggah acan, bari satahun sakali. Boro arah nganggap dulur, ieu aya nu kitu mah. Nganggap nage nganggap batur we. Oke tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun, lamun nyundatan aya kakara ngondang nganggap dulur. Ngomong gering mah ieu ngabejaan hayang diberek hamburan. Daripada hirup maksa engkena kasiksa. Yo, lainna urang teu bisa ngagaya. Jeung lalege kos mararane. Tapi urang mah sadar diri. Urang mah sakieu kaayaanna. Sanajan urang maksa, ku urang mah moal kaduga. Daripada hirup maksa engkena kasiksa, nu aya ge engke bakal lieur kana eusi sirah. Bener teu? Baledageun.